Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah puji syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala anu pantas paringan nikmat sareng hidayahna ka urang sadaya. Dugi ka urang tiasa ayeuna tepang deui dina pertemuan ka-4 dina mata kuliah linguistik anu dikaping ku Ibu Ratnawati. Satacana tepangkeun wastapun Siti Maryam salaku moderator, teras aya reng-rengan abdi, aya Mang Andi Susnandi, teras Mang Denis, Mang Miftah, Teh Diah sareng Teh Ela anu bade maoskeun atanapi bade maparkeun penjelasanna anu janten langsung wae kanu materinya, langsung kana materi anu kahiji nyaeta objek linguistik anu bade dipaparkeun ku Kang Andi, teras wanganan basa anu bade dipaparkeun ku Kang Denis, teras sifat basa anu bade dipaparkeun ku Teh Diah, teras hakikat jeung karakteristik basa anu bade dipaparkeun ku Teh Ela, sareng basa salaku simbol anu bade dipaparkeun ku Kang Miftah. Mangga kareng-rengan supados mangga kareng-rengan tiasa dikawitan. Hatur nuhun ka Teh Maryam anu entos masihan tempat kanggo simkuring tiasa maparkeun materi tentang ngeunaan objek linguistik basa. Nah, di dieu simkuring bade ngabahas atanapi maparkeun materi ngeunaan eta materi nyaeta objek linguistik basa. Nah, objek linguistik basa dina basa Indonesia miboga leuwih ti hiji hartina atanapi seueur artina. Nah, biasana lamun dina contohna tina pendidikan formal pas urang SMA atau sekolah menengah nalika ditaros ari basa naon sok ngajawab geuningan yen basa teh mangrupa sarana komunikasi. Nah, jawaban eta teh henteu lepat oge henteu leres oge, sabab ngan saukur nyebutkeun yen basa teh ngan saukur alat, tapi sabenerna mah basa teh lain ngan saukur alat, hungkul tapi loba arti tina basa. Aya sababaraha hiji anu ngungkapkeun pendapatna dina ngeunaan basa. Ngeunaan basa mimiti nekenkeun aspek fungsional ieu, nekenkeun aspekna. Sapertos Sapir tahun 1221, Badudu 1998, sareng Krab 1984. Jawaban pikeun patarosa naon ari basa anu henteu nyokot fungsina tapi nekenkeun inohong. Sakumaha anu dikedalkeun ku Krida Laksana 1983 sareng oge dina Joko Kerjono 1982. Basa mangrupakeun sistem lambang sora wangenan-wangenan. Henteu aya hubungan antara simbol basa anu sora dina bentuk konsep atanapi hartos anu ditunjuk ku simbol ieu. Anu dianggo kelompok sosial pikeun dambel babarengan komunikasi sareng ngaidentifikasikeun diri. Definisi ieu saluyu jeung definisi Barber, Wadhoupt, Traeger, De Saussure sareng Bolliger. Nah, eta pami tina objek linguistik basa. Satrasna lajeng kanu materi strasna ku abdi dipasikeun ka moderatorna ka Teh Maryam. Hatur nuhun. Kadua, definisi basa tina Krida Laksana sareng anu saluyu jeung definisi basa ti sababaraha ahli. Urang bisa meunangkeun sababaraha ciri di antarana. Nu kahiji, basa mangrupikeun sistem. Anu kadua, basa mangrupikeun simbol. Anu katilu, basa mangrupikeun sora. Nu kaopat, basa sawenang-wenang. Anu kalima, basa ngandung harti. Anu kagenep, basa konvensional. Anu katujuh, basa unik. Anu kadalapan, universal. Anu kasalapan, basa produktif. Anu kasapuluh, basa rupa-rua. Anu ka-11 basa dinamis. Anu ka-12 aya fungsi salaku alat pikeun interaksi sosial. Anu ka-13 basa identitas panyatur. Anu ka-3 basa salaku simbol urang sok ngadenge kecap simbol dina kahirupan. Sapopoe basanya sora tina dua tulisan di luhur. Geus nyatakeun yen basa teh mangrupikeun sistem jeung mangrupikeun simbol.
Ayana basa sora. Kukituna sacara gembleng bisa disebutkeun yen basa mangrupikeun lambang sora. Anu kaopat basa konvensional. Sanajan hubungan antara simbol sora jeung simbol anu sawenang-wenang, panggunaan simbol ieu pikeun konsep khusus konvensional. Ieu ngandung harti yen kabeh anggota komunitas basa taat kana konvensi yen simbol anu khusus dipake pikeun ngagambarkeun konsep anu diwakilanana. Anu kalima, ragam basa ngeunaan ragam basa aya 3 istilah anu kudu dipikanyaho nyaeta anu kahiji idiolek atawa variasi atawa basa nu dipersonalisasi. Anu kadua dialek, variasi basa anu dipake sabagian kelompok anggota komunitas dina hiji tempat atawa waktu. Anu katilu ragam, variasi basa anu digunakeun dina kaayaan atawa pikeun tujuan khusus. Aya deui 2 jenis variasi basa nu dumasar kana status ngagunakeunana, nyaeta variasi bahasa luhur jeung variasi bahasa handap. Anu kagenep, klarifikasi tipologis dilakukeun dumasar kana kamiripan jinis atawa jinis nu aya dina sajumlah basa. Jinis ieu mangrupakeun unsur anu tangtu bisa lumangsung sababaraha kali dina basa bentuk sora, morfem, kecap, frasa, kalimat, jeung sajabana. Jinis ieu mangrupakeun unsur anu tangtu bisa lumangsung sababaraha kali dina basa bentuk sora, morfem, kecap, frasa, kalimat, jeung sajabana. Anu katilu, bahasa salaku simbol. Urang sok ngadenge kecap simbol dina kahirupan sapopoe. Basa nya sora tina 2 tulisan di luhur geus nyatakeun yen basa teh mangrupa sistem jeung basa mangrupa simbol jeung ayeuna. Basa sora kukituna sacara gembleng bisa disebutkeun yen basa mangrupakeun lambang sora. Anu kaopat, bahasa konvensional. Sanajan hubungan antara simbol sora jeung simbol anu sawenang-wenang, panggunaan simbol ieu pikeun konsep khusus konvensional. Ieu ngandung harti yen kabeh anggota komunitas basa taat kana konvensi yen simbol anu khusus dipake pikeun ngagambarkeun konsep anu diwakilana. Anu kalima, ragam bahasa ngeunaan ragam basa aya 3 istilah anu kudu dipikanyaho nyaeta hiji idiolek, nyaeta variasi atawa basa nu dipersonalisasi. Anu kadua dialek, variasi basa anu dipake sebagian kelompok anggota komunitas dina hiji tempat atawa waktu. Nu katilu ragam variasi basa anu digunakeun dina kaayaan atawa pikeun tujuan khusus. Aya deui 2 jenis variasi basa anu dumasar kana status ngagunakeunana. Hiji variasi bahasa luhur, kedua variasi bahasa handap. Anu kagenep, klasifikasi tipologis dilakukeun dumasar kana kamiripan jenis atawa jenis nu aya dina sajumlah bahasa. Jenis ieu mangrupakeun unsur anu tangtu bisa lumangsung sababaraha kali dina basa dina bentuk sora, morfem, kecap, frasa, kalimat, jeung sajabana. Ngeunaan wangunan basa dumasar kana sifat katutubungsina basa teh bisa dibere watesan rupa-rupa. Di handap ieu aya wangunan basa nurutkeun para ahli anu diantarana nurutkeun Safir tahun 1821 anjeunna ngungkapkeun yen omongan nyaeta kagiatan manusia anu reneka warna tanpa wates anu hese ditangtukeun salila urang pipindahan ti hiji kelompok masyarakat liana. Ari sababna omongan teh mangrupa warisan historis. Eta kelompok tur produk anu lumangsung lila anu dipake masyarakat. Omongan teh rineka warna luyu jeung karancagean. Jeung nu bisa jadi katiten langsung tina agama, kapercayaan, adat jeung seni masyarakat. Contona mun lempang mah kaasup kana paripola organis tur insting
ari basa mah lain sabab kapanggih tina fungsi budaya. Anu salajengna nyaeta pendapat numutkeun Sudaryat tahun 1881 anjeunna ngungkapkeun yen wangunan basa nyaeta sistem lambang omongan anu dihasilkeun ku pakakas ucap kalawan puguh entep seureusna atawa sistematis, turagem atawa konvensional antar anggota masyarakat pikeun tujuan komunikasi. Anu salajengna nyaeta pendapat numutkeun Webster S. New Collegiate Dictionary tahun 1881 anjeunna ngungkapkeun yen wangunan basa teh komunikasi ide atawa rasa anu sistematis anu dipake minangka tanda, sora jeung peta anu konvensional atawa museur kana harti nu dicangkem. Anu salajengna nyaeta wangunan basa nyaeta sistem lambang sora anu arbitrer nu dipake komunikasi manusia. Salajengna nyaeta pendapat ngeunaan Tigran tahun 1872 anjeunna ngungkapkeun yen wangunan basa bisa diwatesan minangka beungkeutan kalimah-kalimah katut tat basa anu eusina kaedah anu ngabedakeun kalimah jeung lain kalimah. Anu salajengna nyaeta pendapat Tipei sareng Gaynor tahun 1854 anjeunna ngungkapkeun nyaeta basa nyaeta hiji sistem komunikasi ku sora ngaliwatan alat ucap katut pangdenge di antara anggota kelompok atawa masyarakat nu tangtu kalawan make lambang sora anu boga harti arbitrer tur konvensional. Ieu mangrupa pendapat ahli ngeunaan wangunan basa anu geus tangtu. Ungkapan geus ngaliwatan observasi tur nempo tina unsur atau faktor-faktor anu ngadukung kana opinina. Jeung karakteristik basa. Basa merupakan kumpulan sora anu kasusun secara teratur nepikeun nimbulkeun makna. Diucapkeun secara lisan jeung digunakeun pikeun ngungkapkeun pikiran. Tina kalimat eta bisa diartikeun nyaeta hiji, basa nyaeta sora ucapan atawa lisan. Hal ieu bisa disebutkeun yen zaman baheula geus bisa ngalakukeun komunikasi jeung ngagunakeun basa anu geus disepakati ku kabehan secara lisan. Kadua, bahasa miboga sistem. Sora anu dibentuk atawa disusun dumasar kana katangtuan anu dijieun ku kelompok atawa anu ngagunakeun bahasana. Katilu, bahasa miboga makna. Kecap ieu aya kaitanna jeung konsep tentang sistem bahasa di luhur. Artina aya anu disusun secara teratur dumasar kana kesepakatan tadi dibere makna anu di akhirna bisa dipikarti ku nu ngagunakeunna. Kaopat, bahasa miboga fungsi. Jalma berbahasa ku sabab hayang ngagunakeun hiji hal dina pikiranna. Contona nyaeta Bu di rorompok simkuring badaya acara. Punten pangnyiapkeun 25 bolu kukus jeung 25 ayam nu digoreng ulah hilap jeung sangunna. Eta mangrupa contoh. Ku contoh eta urang bisa narik kasimpulan yen basa teh bisa digunakeun ku masyarakat jeung ngungkapkeun kapentingan pribadina. Ku kituna basa teh bisa disebut alat. Hatur nuhun karengerengan anu parantos maparkeun materina. Teras panginten mung sakitu tiasa kapihatur. Teras hatur nuhun oge kasadaran rencang anu pantos marhatoskeun. Kirang langkung nedadi hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.